Patepang deui sareng simkuring Muhammad Al-Faizan dina acara Sakilan Info. Dina dinten ieu simkuring bade ngadugikeun sabaraha informasi. Warta nu kahiji ngeunaan kecelakaan dina dinten Sabtu enjing di Jalan Bandung. Poe Sabtu isuk-isuk, aya hiji murid sakola katabrak motor. Kajadianana waktu budak keur meuntas. Torojol motor tarik pisan. Teu kahaja nyerempet murid sakola nepikeun ka labuh. Panyebabna remna blong. Bener dong kalau nyetir? Iya, apa-apa. Coba jangan nyetir teh. Iya. Ayo ke rumah sakit, ayo. Ayo ke rumah sakit, ayo. Ayo. Lu lagi kesakitan deh. Aduh, udah sini. Warta anu kadua nyaeta di salah sahiji SMA aya siswa anu kasurupan kujurig memo. Berikut beritana. Budak-budak dina dinten ieu orang bakal diajar lingkaran. Lingkaran lu. Oh nya. Saha nu nyaho lingkaran teh naon? Apa coba? Jelasin. Apa? Apa kenapa? Aku kesurupan. Apa? Astagfirullah. Apa kucing anu anda? Patepang deui jeung abdi Maharani Sarah. Ayeuna abdi aya di Harapan salah sahiji kelas anu aya di SMA 8 Bandung. Ieu teh aya siswi nu kasurupan. Bu, punten nambut waktuna sagada. Nya mangga. Kumaha awak kejadianna? Nya aku ojol-ojol ieu budak teh bawa sendirian. Ya Allah. Bener jadi gue teh. Kesukaan nih dari abdi ngajar. Ya Allah. Sakitu nu abdi dugikeun balik deui ka studio. Sakitu warta nu tiasa abdi dugikeun atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak-budak dina dinten ieu akang bakal belajar lingkaran. Sekarang apa yang nyaho teh lingkaran teh naon?
Berikut beritana. Dah. Tadi mah dipoto nggak, Raisa nggak dipoto, kameramen nih. Kameramen nggak di kok. Duduk. Coba photoshoot gimana? Tadi dimasukin kemana Sak? Ke nggak tahu lah. Jadian aku kayak sejauhan gitu. Iya nggak bang. Jadian aku mirip Pinky. Ini mah video tahu. Udah guys. Ini apa video? Iya. Jadian aku setinggi Guarlin. Ini aku bisa nih. Asas. Awalnya dari deket ya. Dari bawah gitu ya di mana? Gede. Jadiin yang itu loh. Ganteng ya, Iwa? Oh, maaf.